Hei, hari dia datang kalian negara yung tanek ngob. Woi, cepat ganti air tadi kan. Jabatan Romi yang bersuara agak Segera peparada Rajarwo, nah penting ketinggian nah. Woi, ada orang iya nek ngareng mulut gak nek imasaha iya orang. Jo, nek mas aja. Tenang ayo dulu aing kek. Kabeh geus sabar dulur dek aing ke mulut mah. Di mana imahna? Tah sukan kerang nanjak kek. Kedeui ge. Surang nanjak bayu. Ayo. Yo, di mana emang dulur dia nah? Asal baby yo, iya imah asalnya yo. Bener dia. Oh, asalnya iya di mana? Hei, hari di atas 500, wayaki anggur barijel di pipir. Asli itu nek ngareng mulut ka dia. Manek ngariung mulut di zaman kuari waktu kerusuhan jalan ruyuk, dong motor bae. Atuh petus sing ban aku mah nek mau motor ge. Petus ban mah digara hati. Deh ngomong bete dia teh boga motor, betul ban segaron alasan ngomong bes itu boga motor mah. Ih, ya alasan bae. Kalau ngomong sih rada darah riuk yuk, jat capek man dia, mau lempang, dijagat di walet ke Ciwadet jauh. Jadi gue tanya tak, kayak ngariung gitu kamas itu kabean tuh. Bila Gunung naik kolot. gunung. Engke lah naik kolot ayo. Ah, hari itu naon itu? Itu eta jangan kayak di rias, kayak jangan dibawa ke masin, kayak dia ngariung, kayak di badan samping, badan ember eta kayak menang dia dibagikan eta. Tegar amat eta dong ngeglinding-glinding ta. Ini tegar amat ya. Dong di PMT gelinding-gelinding. Batu dia. Dia manuk itu gak diputer-puter dong, tuh ilok aja lah bah. Eh, tegar jeung dong di PM haluru. Alhamdulillah aku satu dan dari panjang. Selanjutnya yaitu pembukaan silsilah berikut doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Abusan Baden. Pembacaan Romi yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Fardi. Tidak orang gotongnya nggak ada jalannya. Dari tidak. Ayo deh. Dia ragrageun deui. Rencana deh. Oh cek kanan deh ka pendak mah deh. Adek kenapa sing ka pendak? Bodoh saya dia kita manual Oi, balik depan kowe. Woi. Woi, kade hadekeun ya kamu teu ngariung di adre hadekeun mah. Woi, kurang jauh-jauh dah teu meunang ngariung. Nyala ambung ge. Nek kabrukannya mah geraan. Jangan. sering ngomong di kalau digotong-gotong. Atuh anakan jalan aku mah mek. Jahalerin. Geus. Anak iga ge. Tah gelinding-gelinding deui tah. Gara-gara nu bukan gratis, kurang diuk. Anglik. Lanjut. Panas amat euy. Dina yuk, si iga narempag dia di mah. Yang kuat. Adem. Nah, adem karakter dong di ieu be pantai. Woi, Non, dia ustad lain lain dia anggur make sorban dia. kunaon kitu? Kita ceramah dia kenaut ge. Wih bener sih mat. Keselaan tenen bade dinya. Oh, jeung mah mantes ya sa kiai lain, ustad ngaget lain. beda mah. Aing geus make sorban rapi. Gua aing make sorban ge kita menang berkat na loba dia mah. Dia mah berkat deh dia omong kemana tuh pahalana. Ngomong pahala dah, pokok orang jauh-jauh ge ka dieu neangan berkat dia. Dia coba dia menang pahala dong, dia menang berkat mewek dia balik banget ge. Oh bener Pak.
Nang berangkat lobanya pakai. Tapi lamun dipake ieu joh aing bising sangkakeun ustad deh. Geus mau disangka ustad barang, dan masih ngorak keneh, balik kita doa barang. Aing sing kita ngadoa aing teu bisa. Oh, gitu kan orang barang rasa eutik dia. Teuing Ngorak merena. Wes gampang, sanajan teh make sorban ge hayang menang berangkat na loba mah urang asup be ka jero. Ih, ngarang dia mah budak leutik ka jero hayang diusir dia. Ih, dia mah teu nyahoy. Ge aya kolot asup be urang nuturkeun. Nyenyakel sampingna teh sampe los. Kan urang dilekeun anakna eta. Ah, benar mah. Aing setuju nanti eta. Hei, ari dia datang ka dieu kariung teh ngobrol. Teh kariung. Atuh geus tareh mulai geus ka ditu geus biraan. Kabur-kabur Asup kolotna ke orang kayak di luar deh. Sana urang di luar pan lain ari kolot nang asup mah. Yang ceklan leungeunna. Woi, ngesanggeus eta kariung na. Mahampir lah kada yang nginum dia. Oga geus menang berangkat mah balik bae langsung. Wah, tu dia mencoba berkat uang burung kada ge, wagah mah mampir acan. Tah si Juan betan diampirkeun mah tah. Main hayang menang pahala dong kira Ya uga sama biasa. Pahala dan balik bae yuk. Awan dia tu balik mah ngarat di alupang na. Oh. Doakeun memang. Wah, jemput ganti aing ketinggalan. Ya yo, geus mau menang berangkat hiji ya yo. Ih, ulah salah deh hiji ge eta bungkus dan samping non urang plastik dia. Mantainan. Emang eta naon kitu? Oh ya ada. Ya berat ieu nya. Ih, tadi bungkus sama samping. Ih, dong lo kulkas ieu kulkas. Heeh dong namat. Nih si Satria Yang menang. menang hiji ge. Yang menang dua gitu. Ayo. Awas katengan katengan mewek deh. Panas weh, panas. Adem mah. Ya, contoh tadi ya. On dasar kulkas musuhnya saya minum ademan. Oh ya, jangan nama ayah. Atus dibukain kena ganti di eta mah. Eta mah samping. Bukaan jo. Penasaran dia nu aing menaon ieu sina ieu. Ayo naon we? Naon aing menang na eta kieu doang. Jo dia menang lan jo. Tuh naon? Ulang menang lan jing jo dia jo. Naon? Jo menang lan jo. Tadi dia. Naon? Tadi. Menang lan jo. Naon? Menang naon ih buka. Temen-temen naon? Ieu naon dia? Iya. Pembes lu. Ing berarti menang nu kieu doang ya tamenan disumput-sumputkeun na. Coba dia menang naon dia? Menang naon? Iya. Ya, ada pempes. Ya, masalah. Garuan deui apa rempes kabeh ya. Pempes. Tapi teuing boy. Pan si Benjong teu ngariung len. Heeh. Urang bikin bae jeung mempesan si Jarwo. Oh, benar. Ayo ulang ya.
Curang bikin bener si benjong gampang nu kieu mah. Geran balik Jauh. Jauh jeung ieu ngatruk ieu Enggak mah naik gunung turun gunung orang. Tangkana meureun. Ya, arep tingkat-tingkatan deui. Nah, mewek deui. Hoi mat, Sana, sorban aing katinggalan. geus anu kira sorban. Berarti Bener-bener coba dekat. Heman deh woi. Geus, bagieun. Oh, boleh bae. Berangkat deh. Lalu, ya, hubungan ya. Budak ngareng mulut diisuk. Aing temilu kadurung aing. Ya, hari tadi dia kunon berem genek amat di ditu. Kubu mah anu muak digigir aing eta dia kolot batang biasa. Doang ge bangka cucurut. Kolot-kolot dusun jasa nu kitu mah. Aing eta Keur ngariung be memperingati hari Nabi. eta Muat kon di jeung aing mah. tahan be eta. Isinnya. Heuh aing ngakuna mah eta teu bau aing isin. Ai, ari si Johan ka mana ieu woi? Atuh cek indungna dong ngarung mulut deui cenah. Bating teu ngajak-ngajak deui maneh. Oh jaya tadi mah di kita mampir nguncus bae anjing sih. Ngomongna mah manehna ngariung gak pahala doang, naon teu ngajak urang berarti teh sin dipente teh berkatnya. Heeh. Nyen berakat sauduk-uduk doang di mah. Atau merenean pempes anu gede jeung mempesan kebona eta tah. Ari pempes nu urang teh ka mana eta? Yo aya yo. Ye urang tangkeun si Benjong. Yuk Yuk. biasa ngomong embe di ditu. Yuk geran yuk. Wah. Ini dong atuh. Gara-gara boga urusan embe aing kapakung di dieu bae, teu bisa kemana-mana. Ngarung mulut teu bisa aing gara-gara si Jarwo. Aing pusing aing. Panas amat sih aing. Aing pindah heula ih. Panas. Main oyo ya. Ya, begitu ya on ya. Segera para beura Jarwo, kita bentet beuteung di atas. Diputing ngagoek-goek bae. Dan galindang aing yo. Dia ulang bae. Kunaon dia ya? Eta aja gerang. Dong segeran ku yang digandong. Yo, ikuti jejak aneh. Ya iya nyabrang tapi itu bisa. Bikin kebo palis mah gerang. Amin. Katinang aing ngaring mulut mah segala menang mie, samping sembako aing. Aing mayu aing. Oi, Non, kunaon dia nganyap-nyap serangan bae? aing bingung aing mat. Jang, deh iya. Batur mengaring mulut ke mana dia ngongon embe bae bisa. Si Jarwo tuh ngobageun aing doang. Kita parangakan dulu kita bentet. Tahu laputna digerewekan bae aing. Saya SD-nya Bisa ya aing gara-gara itu tuh. Wad aing lagi. jual besi menang duit loba. Eman gua aing ge, ngadeleta. Daripada dia awak capek non. Teu kaburu ngariung-ngariung acan. Aing. Mun ngaring mah tadi gede aing menang samping, menang naon deui. Bos dia ulah sedih. Ayo boga sesuatu jeung dia. Naon mat ulang ngaharnan bae. Hadiah mulu deh ya. Pempes eta mah. Atuh heueuh. Naon dia pempes bingkana aing. Dong aing orok bae dibikeun pempes. Itu mbe aing tuh. Ngompol bae. Oh iya malain masalah jeung eta dia. Pan dia tiap poe papanasan bareng ngon embe. Atuh bising ceuli dia keluar tah. Emang ceuli aing mah keluar. Maksudna anu dia di jero eta tah madu. Nggih. Woi, kurang
orang ngarung mulut dia nek mana ieu nek masaha. Nyawa John dek mas ada ya. Tenang, ayah dur aing kape ke kergarung mulut dulur, sage di mana dulur. Tenang mulut mah. Gimana imahna? Eta kolot. Kolot. Action. Ih, tulen. Udah mau lah. Resin kita ngadu. Ya. Hari tadi jadi itu punon berem genek amat dia. Rumah digigir aing kolot anu muak aing bata di Ya. Hari tadi dia punon berem genek amat di itu. Rumah anu muak digigir aing eta dia kolot bata bisa. Doang ge bangka cucurut. Ih, kolot-kolot dusun ya sanu gitu. Aing eta Dengar yung memperingati hari Nabi. eta kolot di Muak, hati eta. Isinnya. Aing ngapuna meta